Alhamdulillah. Baiklah. Si Neng budak nebutigor ngomong ke Abi kereangan kos cenaka. Pira aku neangan kos. Pan bukan ieu mah. Jaba kuliahna kan teu jauh ti imah nanya. Salah meureun. Cek maleh nama yang mantuan mana nana adi dagang kan. Dagang. Dagang naon maksudna? Eta Kang dagang online besok ngomong hadapun HP sehingga ngomong serangan bari halo guys atau ngomongnya halo sayang gitu nih kan. Atuh eta mah lain kos Iroh. Eta mah host ngaranna. Sok nyahoanan host mantu pae Kang. Lainnya nyahoanan. Apa sote kan budak nepaji di nungan akang ya. Oh sok kayak gituan dagang online host ngaranna gitu teh. Ulah sok murah kedawang Kang geus bubu cekas kana cile Abi si Neng teh meangan kos. Mamaneh lah. Pengiluan akang. Da bari lagi mau ngajakan akang. Da si Neng mamentana ka Abi. Hayang ngiluan. Ari si Butigor sok aneh ya Kang. Tengarti Abi mah. Aneh kunaon? Tadi ke ruang biung jeung ibu-ibu. Si Butigor teh hitut. Terus mana teh ngomong kieu Kang. Maaf ya ibu-ibu. Saya masuk angin cenah. beh mana aneh nak? Nya aneh Kang. Kapan aya hitut mah keluar angin. Lain asup angin. Deui. Pengiluan. Nya ulah bari lagi merakan luar hitut mah tuh. Itu bau. Nih, cila pang nyeunkeun kopi asa rada panik kakang. Nya ke. Kang, hari daging nu mah teh nya matak darah tinggi. Oh, cuk saha? Henteu ah. Peda we si Emen ngomong kitu ka Abi kan. Ngomong kumaha? Cek mana teh cek kade lamun aya dong bagi daging dobat ya teh sebelah tong diterima cenah bisa darah tinggi. Oh. Eta mah pedah teh kabagi meureun si Emena jadi darah tinggi. Oh gitu. Oh, Tapi dah kurang gitu kabagi Kang diliwat. teh kabagi. Nya Darah tinggi manya darah tinggi nikuan betul. Kalau sadar dari si Emen darah tinggi teh kabagi.